Bunda, ayah gawe demi si Ronald jeung bunda sekaligus jeung dede di jero beuteng. Nya heug sia gawe jeung aing jeung si Ronald. Nuhun. Tapi yakin sia gawe jeung aing jeung si Ronald? Hah, yakin? Nya atuh jeung saha deui? Terus ieu saha? Etin Sutina ieu saha? Ngaranna aya di mana-mana. Sia transfer beberapa kali pake rekening nu ku aing teh nyaho. Teu cuma eta. Sia meulikeun si Etin seblak sabaskom. Lebok taku sia seblak. Nepi ka kolam. Teu cuma eta, sia ngajak si Etin ka BSD. Naik lift, naik tangga jalan. It's my dream, Min. It's my dream, not her. Bunda kunaon? Gelo. No. Lain aing nu gelo, tapi sia nu gelo. Sia mau si Etin ka BSD. Eta impian aing, Min. Sia bogo ka si Etin, hah? Dasar salaki jubag. Pamajikan kereuneuh sia malah selingkuh. Dipaehan sia kuengin. Bunda kunaon nya kayak ayah? Bunda hewa ka ayah. Hewa kunaon? Perasaan ayah mah saes bae tibra ju ayah ngimpi. Bunda geus tohe deui ju urang jubra jabred. Bunda ngimpi ya. Lamun urang boga anak hiji ngaranna Ronald. Terus bunda hamil deui anak kedua. Wah, urang boga anak, Bun. Heueuh ya. Tapi aya selingkuh. Jeung ngaranna Etin Sutina. Terus saya ngajak si Etin Sutina ka BSD. Naik lift, naik tangga jalan. Eta kan impian bunda ya. Tenang bundaku sayang. Itu hanyalah bunga tidur. Mana mungkin ayah selingkuh. Cintaku hanya untuk bunda. Tapi ayah bener kan? Ayah janji kan lamun ayah mau selingkuh. Tenang bundaku sayang. Ayah setia orangnya. Atuh bunda mah tenang-tenang bae sih. Jauh nebogoheun deui ka ayah selain bunda mah. Ayah ngomong sok pinekeun. Si ayah ngambek. Aing coba keur baheula tengah hianati si Alda. Mungkin aing geus kawin meureun parejenganna. Lah, selamat pagi Pak Bos. Kebiasaan hari datang teh sok ngabeakeun. Ih, Atuh nyeri jeung bos di bibir aing. atuh sia mah jeung aing ge nu nyedun can nguyup-nguyup acan hari sia nu datang-datang mun parawanan bae atuh sia teu boga beungeut meureun. Ih, Atuh pajarkeun mah bos teu beuki kitu kana kopi jeta kopi nganggur bae. heh, atuh aing nyeduh kopi jeung saha kitu hah? Kejeung bobongkong. Bobongkong mana beuki kopi Cirukos kieu. Ih, sia mah. Bapak tuh bosnya. Lah, Bos, ngomong-ngomong, kunaon ngalamun bae? Pasti mikirin si Aldanya. Geus lah bos, urang mikirin si Alda geus boga salaki. Menang jadi pamajikan batur, loba keneh awal nu lain. Ih, siapa? buat budak-budak si Alda bae jing yang maneh. Ge, saya ngaku si aja. Aing ge nyaho bikang mah di mana-mana bae. Cuman kumaha deui atuh hate aing. Nu ngaranna hate mah moal bisa dibohongan atuh kumaha jeung hate aing na ge geus namplok kana si Alda. Ih, siapa? Panceg kana jalur najan pamajikan batur. Jero si bos mamun ngomong lah. Geus lah hayu lu jeung aing yuk. Karep tuh. Ka mana bos? Ih, geus hayu lu bae jeung aing teh bawa kopina. Kopi aing biar ku siang. Allahu Akbar, habis. Aduh. Bunda, Naon sih ya? sempak ayah nu kemarin nang meuli di online kemana? Oh, sempak ayah nu anyar. Eh, Atuh ku bunda di situ lah supaya bersih. Tuh tinggal moekeun. aduh Bun, kumaha ieu? Ih, ayah geus teu boga sempak deui, sempak nu keur ieu saroek si Michael Jackson ya umak amuk bae hanggera jubra jabred lah. Ieu ka kebon kumaha deui. Atuh geus ya, ulah waka make sempak. Senang gubal gabel heula be. Ih, ke kumaha mun ngarit engke ju ngagamperkeun taneuh. Tapi ya, itu mah jalain sempak, tapi na
Cut, anu biasa aku bunda pake. Bon, penjualnya salah kirim. Aing memesan sempak. Nu datang mah cangcut. Aduh aing. Bisa sih ditukar deui. Ngan cuma bakal kebal. Honggeus bunnya. Aing nak siap-siap ulang ngebon. Honggeus ya, geura siap-siap lah ka ditu. I love you sayang. Love you tuh, geus ka ditu. Bon, tebetah ya is, iya. Kos lonceng kekian bae. Atuh kajen ya, hitung-hitung olahraga be. Nyaho atuh, aya hendak dina silanya. Oh ya, ngadeng ya. I love you. Love you tuh ayah. Kayak bunda berang mau kentimbal jeung ayah. Ditunggu pokoknya mah baby. Dadah ayah. Bos. Iman kan masih ada bos arahnya. Shh. Sulah gane, geus aing lu jeung aing. Ikan aing. Duh, dah. Najan siang geus jadi pamajikan si Amin ge. Keke aing mah hayang ngarebut si ada di si Amin. Asa tenang hati aing mun misal kemandang banget sia. Bos, bosing amat. Pelet besi. Naon tadi? Pelet. Nah, iya ya. Aing bangga boga anak bokos sia ge karena kapake sia. Emang saya nyaho tempat tukang anu bisa melet cara. Nyaho lah, rek dianter. Ayo atulah, kuari bae gaskeun. Cekolot baheula ge, niat baik ulah sok ditunda-tunda, pamali. Hayu kuari gaskeun dah. Kuari yeuh. Ih, hayu geus kuari mah minggu isuk sama. Gi. Aja ini bawa ke mana yuk? Ih, udah seneng bawa ngomong, ayo lang ka ditu. Kita ngomong sia lah. Ayo lah. Gana anu rek datang. Geus ka ambu yeuh bawa duit. Keja atuh tangguan. Ayo geura lah. Tadi aja, di dia ya. Wah, di madukuna canggih ieu mah. Nyaun bawa orang dekat ieu. Geus pokona mah latihan aing mah moal gagal, pokona mah geus ayo, tangan. Bah. Dia ya, Jang. Yuk. Aya naon datang ka dieu? Jadi kieu bah. Urang pan bogo ka bikang. Ini eta bikangna teu bogo ka urang. Ditolak bae lah kitu nya. Jadi bisa teu bah kitu. Eta bikang teh jadi bogo ka urang. Perkara hampang eta. Pan cek papatah deh. Cinta ditolak, dukun bertindak. Mun rada hese ya syaratna ya. Syaratna naon, Bah? Mun bisa mah ulah saya bah. Sadiakeun we cangcut awe nu nunduk di peletna. Jeung mahar we duit 200.000. Waduh, bah. Eta mah berat jasa. Atuh kumaha eta bah ngalah cangcut teh. Heueuh, Bah, ulah cangkit atuh. Dengekeun ku saria. Untuk mendapatkan cinta yang besar, diperlukan pengorbanan yang besar.
Eta mah pikiran we ku sadaya kabeh. Kumaha cara menangkan cangcutna. Ratu bah. Kayak urang nyokot cangcut na heula nya. Urang bari pamit bebanya. Urang tadi di bang nya. Urang pamit tangan cangcut heula. Kayaknya bah nya. Bah. Sampurasun bah. Wih, ki aing bari ringin. Kumaha cara menangkeun jeroan melop Alda teh? Bos, tadi pan orang mandang si Alda nya keremoy baju. Asana mah aya cangcutan, Bos. Kumaha rambut urang paling. Nah, pintar si Agi. Ayo geus kuari belah cokot. Ulah ditunda-tunda bisi kaburu di angkatan sia ayo. Kuari. Banyak sama nunggu isu katu kaburu di angkatan punya kabur sore. Ayo geus ayo. Itu. Bere. Iya bah. Cangcutna. Tereh amat sedak neangan cangcutna ye. Bisaan. Ngaran awewena saha ye, jeung binti saha? Ngaran awewena Alda Solihati bin misalnya. Binti Haji Tohir, Bos. Kok saya bisa nyaho? Aing berteman di Facebook lah jeung bapana. Binti Haji Tohir, bah. Nyanggeus, ku abah digawean heula. Heuh, bah. Nuti kaler nuti kidul. Bantuan orang pangirutkeun hatena si Alda Solihati binti Haji Tohir. Wah. Yo, Jang. Ieu cangcut dipake. Terus lamun kapanggih si awewena langsung gagaro kanjut deket awewena. Wah, bah. Parah amat, bah. Buat kita ngagagaro segala, bah. Heuh, bah. Cabul amat gagaro kanjut. Emang kudu kitu carana. Simple tuh kudu mamacaan naon deui. Nanya, bah. Paharna mana sih adak? Bah, maharna, bah. Terimanya banyak. Yuk. Tunun banyak. Yuk. Bah, kurang langsung pamit bae nya. Nya banyak. Yuk. Tununnya banyak. Sampurasun, bah. Yuk. Sampurasun. Aduh, aing pokoknya mah geus teu sabar aing. Pokoknya mah mun misalkeun aya My Love Alda nek langsung digagaro ku aing si Joni. Aju aing ngagagaro ulah, Bos. Nanawana mah pipileueun ngagagaro bae sia. Acak-acak urusan. Bos. Itu si Alda lain, Bos. Tuh. Kebenaran aya My Love Alda. Oke, John, waktunya kita beraksi. Ya. My Love. Aisyah nanaonan, tebawa ka isin amat, budugan lain. Atuh lain lah. Emang ini ke mana hari kamu? Biasalah, dengan transalaki aing. Hari kamu emang nggak ada rasa baru gitu sama aku? Heuh da, emang teu boga deui ka Bos Akmat.
Boga. Tumbuh malahan. Tumbuh jadi harerewa ka sararia. Gi, panten nerak sih, Gi. Kan panas beren bos. Kedi nangguan si Alda jeung si Amin balik di kebun. Tah karak orang beraksi deui. Jadi bos melihat si Alda hareupeun si Amin. Oh, jadi si Alda bogoh di kaing teh keur pas aya si Amin gitu. Tah heueuh kitu bos maksudna. Oh aja saya cerdas Gi. Tersalah ibu anak bapak sia. Egi gitu loh. Nah, goreng sia. Panasnya ya? Panas. Ya. Ayah gratis lebihnya. Bunda nak ke warung heula nak beli minyak jeung beli endog. Oh, geus satunya aya nak balik ke aratul ya, mantes di kebon. Hau geus siaga ka ditu. Heeh, nak Mandinya salin. ya? Heeh, nak salin deh. Aduh, Sakmat asa ganteng amat sih. Jadi hayang nyium. Sakmat. Naon sia? Hiling, hiling. Arsep ulah. Ganteng bayar. Arsep naon sia Ji?